Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abi Siska Rahmawati Ana Ramdhani ti kelas 11 MIPA 5. Puji sareng syukur urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala anu Maha Agung. Dina dinten ieu teh urang sadaya tiasa ngariung sasarengan dina acara ieu. Hadirin anu dipikaw hormat, simkuring di dieu bade ngadugikeun tentang agama. Berimana kana kode jeung qadar seueur manfaatna di antarana tiasa nguatkeun keimanan sareng katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Salain ti eta bisa oge nyadarkeun urang yen sagala perkara atau kajadian nu aya di bumi ieu teh tos diatur ku Allah Subhanahu wa taala. Mata kaina kode jeung qadar ieu teh bisa numbuhkeun keteguhan hate sareng kasabaran urang salila urang hidup di dunia. Masalah atau rintangan naon wae anu aya di hirup urang teh marupakeun katetepan ti Allah Subhanahu wa taala. Jadi urang teh kudu tawakal da sagala rupina ge tos aya izin ti Allah Subhanahu wa taala. Urang sadayana moal tiasa ngahindar ti katetepan Allah, daek nu hade atau nu goreng. Sadayana tos diatur ku Maha Kuasa. Sakieu heula pidato ti abdi upami aya cariosan anu teu merenah di hate abi nyuwunkeun dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.